Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dina warta hiburan dinten ieu. Sim kuring Fajar Rizky Suherman ngalaporkeun pikeun anjeun aya bela kabagjaan di dunia selebriti. Dina Mukherjee kakara ngalahirkeun anak kajina nu jinis kalamina lalaki. Beja kabagjaan ieu mimiti dibagikeun ku sobat deketna. Lucinta Luna ngalangkungan media sosial dina akun Instagram pribadina @lucintaluna_manjalita. Anjeunna nenggedalkeun rasa haruna. Finally, sister aku akhirnya ngalahirkeun. Wilujengnya cek Lucinta Luna dina unggahanna dinten Sabtu 21 Februari 2020 genep. Dina Mukherjee oge ngabagikeun ngaran putra alitna. Anjeunna nyebatkeun nyen orokna di ngaranan tina ngaran bapana nyaeta Lucas Fitri. Luka Junior panggilanna Lulu cek Lina. Numutkeun keterangan Lina, ngaran eta dipilih secara basajan minangka tanda neruskeun garis katurunan ti salakina. Oh my god. Hebat. You berani, you brave. Apa namanya kalau berani? Oh, cucu lo meletup lo. Aku tadi lihat soalnya dari komen-komennya. Enggak ini. Tapi Viral banget. Tapi udah ada di posting di itu. Di TikTok. Mami, you posting 2.5 million. Langsung berapa 1 juta lebih. Namina Luka, bapana anakingna Luka Junior. Pokna Lucinta Luna oge muji raraina orok lalaki eta anu cenah kadita kasarna oge jiga bule. Anjeunna malah nyebut nyen eta budak miboga potensi gede dina dunya hiburan. Lucu pisan, bule pisan. Engke lamun geus gede mah jadi artis eta budak teh, saur Lucinta. Kitu beja kabagjaan ti Lina Mukherjee jeung kulawargana. Mugia orokna sehat, janten anak nu soleh, sarta mawa kabagjaan keur kolotna. Sim kuring Fajar Rizky Suherman pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian dugi ka katepang deui dina warta salajengna.